warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah anu kusim kuring dipihormat, Bapak Ibu Guru anu kusim kuring dipihormat, miwah rerencangan sadayana anu kusim kuring dipika cinta. Langkung tipayun hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah anu Maha Agung. Kulantaran nikmatna urang sadayana tiasa ngariung katepung lagung katepang wajah dina ieu acara mieling kamardekaan Republik Indonesia anu ka-70 genep. Shalawat sinareng salam mugia tetep dugi ka junjungan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, para sahabatna, tur dugi ka urang sadayana salaku umatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu kusim kuring dipihormat, dina danget ieu kuring bade ngadugikeun biantara ngeunaan kamardekaan Republik Indonesia anu ka-70 genep. Dina raraga meeling kamardekaan Republik Indonesia anu ka-70 genep dina kaping 17 Agustus 2020 hiji, urang kudu tiasa syukuran ka Allah kumargi kamardekaan Indonesia salianti perjuangan para pahlawan eta oge mangrupikeun hiji kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala. Salah sahiji cara syukuran ka Allah dina momentum ieu nyaeta urang kudu bisa ningkatkeun keimanan sareng katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Supaya bangsa urang jadi bangsa anu maju, anu gemah ripah, nyaeta urang sadaya kudu bisa ngesian ieu kamardekaan ku kagiatan anu hade, anu bisa mere dampak kana kamajuan bangsa. Urang sadaya salaku generasi panerus bangsa bisa ngamajukeun kemerdekaan bangsa tina sagala bidang, contohna bidang pendidikan. Urang bisa nuntut ilmu anu luhur pikeun dimangpaatkeun keur kamajuan bangsa. Kukituna karerencangan sadayana hayu urang babarengan ngesian ieu kamardekaan ku hal-hal anu mangpaat. Kumargi ngesian kamardekaan teu cukup ukur nyieun status dina medsos, tapi kudu ngalakukeun aksi anu nyata. Rupina mung sakitu biantara ti simkuring, sakitu anu tiasa patihatur. Langkung saur bahe carek, hapunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.